Sugri para wargi baris di teratas ayeuna bagian ke-17 dina jujutan carita Bagong Kajajaden. Sakumaha anu kantor di teratas hanca poe kamari dina bagian anu ke-16 pedaran Mang Dedi kepegat ku wancina mangsa medarkeun kaayaan alam tiberang di lembur Cilawu khususna Kanyi Artini anu kasemahan ku Jang Sidik. Dina kayaan alam tiberang lo nyata kumaha atuh para pemirsa lajengna ieu carita langkung posna urang sami-sami Bandungan ku sedena oge teh hilap Mang Dedi ngaharepkeun serat-serat laporan ti alo alamatkeun bae ka alamat ieu studio. Hatur nuhun kumarupi perhatosana sumangga kiwari urang Bandungan jujutan carita anu poe kamari katunda. Kaayaan alam tiberang di lembur Cilawu. Manuk krecet patembalan jeung pada baturna diselangku hayam jago nu kongkorong mata kelar jeung mata kuaas sakapeung-kapeungeun sok-sok kadenge sora anjing nu ngagogog. Breh hiji imah harita teh aya nu keur ngobrol paduaan nyatana anak bah oban nu katalahnya Artini keur nyang haripan semahna nu katalah Jang Sidik. Malah harita sajongjongan mah jarempe Jang Sidik ngahulang Artini ge ngahulang ngumbara sawangan dina alam pikiran sewang-sewangan. Nya sanggeusna radalila akhirna Jang Sidik teh amitan terus we balik. Ari Artini ngahulang kene mikiran perkara-perkara nu dibawa ku Jang Sidik bieu bet asa kacida teuing. Nah urusan kitu-kitu bae bet mamawa kana usaha kolot. Da ceuk pamikir Artini mah teu perlu jadi sabab kana gejedna koperasi. Aya we dasar si Icah centil ti baheula teh teu aya eueuh-eueuhnakeun sia ku aing. Engke ge karasaeun ku tulang beuheungna saripuna. Moal aya nu mika resep ka manusa kitu patut mah. Cek Artini ngomong sorangan berjengkat-jengkat. Bus ka tengah imah. Manehna jadi ngaheab panas hatena. Timbul nafsu hayang ngajorag ka Icah harita keneh. Hayang mapanas, hayang ngalece sina budal amarahna. Keun sia rek ditepungan ayeuna ku aing. Aing rek dandan setakar kebak. Hayang nyaho rek kumaha cenah tah si wolak. Kitu tekan Artini. Terus muruk kana lemari pakaian milih baju numpang hadena. Gap hiji tipa pantes diajar-ajar. Tapi henteu cocog. Gap deui kanu sejen teu cocog keneh bae. Nya tungtung mah kabeh bajuna ditatab. Asa eueuh anu sumurup teu matak sugema lamun ceuk dipake mah panas Icah teh. Oh nya. Artini teu puguh-puguh ngomong kitu sabab beras inget kana papatah bapana. Anu nyarek atawa nyaram ulah muka lomari. Dumasar panyaram kitu kalah ngahudangkeun kapanasaran pikeun Artini. Dalamun teu dicara mah moal panasaran meureun sarta moal hayang muka. Jong atunya Artini cengkat terus seleuneu ngadeuketan lomari bapana. Si Abah moal pati-pati aing dicarek muka lamun eueuh anu aneh aing jadi penasaran yeuh. Nah aya naon dina jero lomari teh? Buah-buah aya baju alus keur hadiah ka aing. Sabab si Abah kung si Janggi yen rek pangbelikeun baju lamun usahana maju. Itu ceuk Artini. Terus uyup ayap neangan koncina tetela eueuh da dibawa ku bah oban. Sok sanajan eueuh koncina oge Artini kalah beuki penasaran. Terus neangan akal tareka sabisa-bisa da keukeuh hayang muka eta lemari bapana. Tungtungna gep kana bedog. Terus dipake nyoke lemari. Jetrek bray lemari muka. Breh tumpukan pakaian jeung pakaian indung bapana. Ditatab hiji-hiji eueuh nu pantes bikin manehna. Pakaian indungna kabaya wungkul jeung samping kebat. Geus puguheun pakaian bapana mah moal aya nu pantes da manehna mah awewe. Nya kulantaran haben ditatab, breh manggih tamiang satekem. Ku Artini dicokot, ditatab, diusap, dialak, diilik. Malahan mah dikoclok-koclok sagarupa. Tapi teu kadengena naon. Herah. Ari ieu naonnya? Menika heran tamiang teh. Aya ku alus, rupana hideung tapi heran. Tamiang naon bet kieu? Ceuk Artini rada lila mulak-malik eta tamiang satekem.
Tungtung hate Artini teh beuki penasaran. Terus we di akalan sangkan bisa muka. Nah, anak polonyon teh turubna muka. Ditoong jerona breh aya nu aneh. Artini beuki penasaran bae. Terus dibeto talaunan dibijilkeun eusina. Nah, anak baraset teh sutra bungur semu heran dirampak teh munikeun ka euyak. Allah. Gening sutra. Menek lamas kieu nah ari si Abah menitara beja-beja nya. Hadiah keur aing teh berenangkeun sia. Rek dibuka ku aing naon ieu teh nu sanyana. Eta sutra dibeber-beber. Tetela bet ngagedean. Tungtung nama brai weh muka. Marupa baju nu pikabitain. Artini diserikna surat tina awahing ku atoh dan nyangka nama eta teh baju pikeun manehna. Piraku cenah ari si Abah kudu make baju kitu onaman. Dak sutra mah pantasna teh keur kaum hawa atawa awewe. Ieu meureun baju keur aing teh. Teh tetap pasini deui geblus we eta baju dipake. Ngeujeuna pisan jeung genah merikeun kasesekna. Terserag telogor, semutis jeung seger deui. Artini bunga, terus selempangan di jero imah karasa awakna harampang. Saeutik oge ting ngerasa yen aya perubahan dirina. Nya ulantaran hatena kabeku karasa kabunga. Kalawan teu sabar hayang pamer eta baju alus ka Icah, ceuk karasaanna mah manehna teh nutupkeun panto terus turun kaburuan, jeleng luncat. Padahal mahnya Artini geus robah wujud, lainnya Artini tapi bagong leuweung gede pisan. Angin ngagelebug suara seor nebak kalana tangkalan. Artini mah teu boga rasana naon. Jongjongna lumampah mapai-mapai jalan gede. Anu jugjug teh imah nyanyi Icah. Baranggok yang dijalma gero eta jalma teh ngoceak berjeng jelung luncatna tangkal kelapa. "Bangun! Ayo bangun!" cenah. Terus nerekel berjeng napas ngahega. Atuh nu aya di lembur jadi guyur ear pabeja-beja majarkeun taya bagong di lembur. Barudak leutik pating kocea kalumpatan muruka imah. Awewe-awe pating cerewet menikeun karame. Aya lakina burber muruka nu tinggar rotea. Atuh teu kungsi lila. Loba jalma ngepung ka Nyi Artini. "Pegat ieu teh euy, kade ulah molon, tah, ulah molopos, kade awas." Ceuk salah saurang bari jeung taki-taki. Mawa halu rek ngagebug sirah Artini. Nu katempuna kurang lembur mah bagong. Atuh pugu Artini teh reuwas nu teu aya padana. Lantaran kamanehna teh nyerebut bagong, ret ka kenca ret ka katuhu dibarung ku jajantung ratu. Keung campur jeung sieun nu teu aya bandingna. Bulu punduk pating puringkak nempo anu marawa bedog. Lah, aing teh nya kumaha itu bet pada moro. Ceuk hate Nyi Artini berjeng ulur-uluran. Sacara teh sadar celina utek-utekan, sakumaha umumna bagong biasa. Nempok itu anu moro beuki ngangseng. Dan nganggapna bagong teh arek ngalawan. Jeleng-jeleng dua anu pangwanina maju ngadeuketan. Hiuk ngayunkeun gegenir anu dijieun tina ruyung kawung. Ngahiung bangbaraan deuk niban puhut cilik. Balicet Artini nyingcep. Kapos padeungeul teh poos nyabat angin. Nu saurang deui maju bari jenggah heumbatkeun bedog. Hiuk gurila. Mata ngalenyapna hate. Jeleng Nyi Artini luncat plos bedog ogen teh keuna. Beh, cilaka balai gede imah ya. Cek Artini berjeng terus atuh harita nyereuweul nubruk kanu ngepung. Buriak jalma nyingrai, meni jelung-jeleng kagigir dasieun kasabet sihung. Artini asa aya kasemetan, terus mangpret kabur satarikna kaluar tina kepungan. Mangprung kasih si lembur bari jeung jajantung ratu. "Woi, udah woi!" Udah goy dah. Udah goy. Udah.
jalma pating jorowok bari jembur belalumpatan ngudag eta Bagong. Malahan ma anjing oge meunikeun karageg pating serebet nuturkeun dunungan. Lembur Cilawu dina beurang harita ngadadak geunjleung pabebeurang Moro Bagong. Ari Artini harita telumpat satakar tanaga. Geus teu norih kana nanaon anu penting bisa jauh ti nu Moro. Serebet jileung kana rungkun kurusuk-kurusuk lumpat ka nu bala. Jileung ngaluncatan solokan terus mangprung muru ka kidul muru ka pasir. Akhirna geblus ka leuweung Pines. Terus atuh muru ka nu barala ngahep-hep berjengareuhkeun ka cape. Sajongjongan mah Nyi Artini alias Bagong ngahegak ti karo asa garingeun suku nyeri sakujur awak karigen. Lila-kulila kudu pruk eta Bagong teh ngalumpuruk teu kuat nangtung-nangtung acan bakat ku cape tuur ka Rasalino. Gusti mah aku anu teu kunaon atuh. Nya geuningan bet jadi kieu. Cek Artini laleungisan. Reret kana awak sorangan beteu wawuh kana tangtungan. Kakara sidik ayeuna yen dirina geus ruwah wujud lain jadi manusia tapi tagog Bagong anu nyata. Barang sadar yen geus jadi Bagong segeruknya Artini teh ceurik nyuuh kana akar Pines. Cerik balilihan tina awahing ku sedih. Hatena lumengis nyambat ka indung jeung bapana. Dibarung ku juuhna Cimata nu ragrag masihan pipi. Tetela sulaya tina panyangkak nu tadina hayang pamer pakaian hade teh aya nemongkeun baju alus teh ari kanyataanna bet kalah kasiksa. Kawiwirangan wujud robah jadi sato. Salin jenis minda rupa ngajanggelek jadi Bagong. Nu ceriknya bangingik dipiring ku hiliurna angin pasir. Manuk piit milu cerik saeran milu bidangdam. Ungkut-ungkut ge milu bingung. Kadanca milu nalangsa. Dangdaunan pada alum aroyag lalaunan katabaku angin letik. Pating korosak pating kresek kawas anu sisimeukeun milu sedih jeung nalangsa ka Artini. Nu kiwari keur nandangan siksaan batin. Amu apa? Ku harianeun tega-tega teuing ka diri kuring. Harianeun bet teu daek ngabejaan. Lamun nya hoki mah tini teh moal teuing kumawani rumpur rampak kana pakaian setan. Kitu ceuk Artini. Bet kalah nyalahkeun dia nu jadi kolot. Padahal lamun dipikir deui salah manehna sorangan. Dabongan dicarek muka lomari ku bapana keukeuh maksa. Nya nu akhirna karasana oge ku sorangan. Tunda kaya Artini kiwari kocapkeun anu Moro Bagong. Kamananya oi. Tutu kali itu beretuk. Kadinya masalah. Yoi, siap. Harita anu Moro Bagong terus ngangseng ka pasir. Anu lumpat pating serebet anu nyusud ting sululung. Anjing-anjing patembalan haok legig patarik-tarik. Anu megat nu nakul aya oge anu ngoyak. Tapi aneh lacak beguk teu kasusul. Anjing anu mapalaratan kelakah kahewag ku tapak cari. Anu saterusna mah atuh manting mengko ngulon kukurusukan kanu bala. Anu Moro kabengbat percaya teuing ka anjing samarupna nyusul tapak Bagong anu tadi padahal mah anjing mah nyusul tapak careuh. Kakulon pegati wahangan pegata oi. Ceuk hiji lalaki nu aya di belah wetan oreng manehna nu ngaboga anak anjing anu dieu nyusud teh. Atuh berengbeng jalma-jalma lalumpat ka belah kulon nuturkeun ragegna anjing nu nakul paburu-buru megat niliwatan Bagong anu megat istaki-takinya kagagenir atawa tumbak. Barang geus katingker anak gorobah teh caruh ngunikeun kalintu dur pada Moro. Tepikeun ka beunangna Bagong mah lapur teu kasusud tapak-tapakna acan. Da lacakna diriweuhkeun ku lacak careuh. Heuy, sugan teh Bagong. Lain oi, ceuk Mang Heru bangun handeueul. Nya heranna ka mana ari si bedo teh nya. Ceuk Jang Dali bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Napas ngahegak bakat ku capek meureunnan.
Teuing jang dali, da aneh bu oge. Anjing oge teu bisa nyusud tapakna. Duh, padahal mah anjing Akidarta teh pamoroan, geus sohor purah nyusud tapak Bagong, tapi nah ini mah gagal yo. Mang Heru oge heraneun lantaran Bagongna orekat naker ngiles teu puguh lacakna. Heran Aki gejang. Nya baguna naon berkosos kalebulina kayaan borangnya. Bagongnya sam kitu atawa begu kajajaden. Cek Aki Jusa berjeng micinan kembang euri anu napol dina bajuna. Bari gek diuk. Teuing atuh Aki. Kurang bingung. Nah, di urang tempat jadi loba Bagongnya geus puguheun ari peuting mah. Pantas kitu aya peuting mah nya tapi ari ti beurang mah asa kacida teuing. Abdi mah hariwang mang. Sok sieun nya di urang aya anu nyegik. Sok sieun nya di urang aya nu muhit ka Bagong. Ari kieu carana mah aya kemungkinan jang dali. Tapi keun. Aya namanya keun we heula da keur urang mah taya rugina. Yeuh baralik euy. Mang Heru kawas anu bosana. Leos atuh manehna balik sosoranganan. Nu sejen ngahegak keneh napasna can aya robah diuk masih keneh ngaharulang. Nah moal dituluykeun ieu teh. Ceuk hiji lalaki ahli moro hanjelu meureun nempo kitu teh. Da baturna telah barali. Moronya atuh jang udin. Da geus puguh lacakna ge leungit. Ceuk Aki Jusa bari jeung terus nangtung leos nuturkeun ka Mang Heru. Nya tungtungna mah pati ngaleos baralik ka lemburna. Da terus nyusud Bago da geus kasawang moal pihasilin. Nya nu akhirna sarea oge atuh baralik bari jeung teu mawa hasil. Sajeroning leumpang teh atuh galecok ngobrol. Ngomongkeun kajadian anu bieu ka alaman, ngedalkeun pangalaman masing-masing. Tapi sarea boga anggapan anu sarua. Yen di lembur Cilawu pasti aya jalma atawa warga anu muhit ka Bagong. Kasugri para wargi, cag urang tunda anu baralik tas morok Bagong teundeun hasagedeng. Kiwari urang pacapkeun lalampahan Bah Oban jeung Ambu Yuyu nu cenah mah di ka kota iyang barang. Kasugri para wargi, pacapning Bah Oban jeung Ambu Yuyu sabadana atawa sarengsena ngajual barang dagangan. Bah Oban jeung Ambu Yuyu atuh teu micinan waktu anu teu puguh. Langsung ngajugjug ka Gunung Aseupan. Biasa deuk nepungan Aki Tohari alias kuncen pamujaan teh. Urang jojo ringkasna ieu carita di perjalanan teu kacatur. Urang kocapkeun geus tepi weh. Bangsah alam harita teh kira wanci sariak layung atawa pasosore. Bah Oban jeung Ambu Yuyun tepi kahareupeun imah Aki Tohari alias Aki Kuncen. Ambu Yuyun meunikeun kacolohok, manehna mah kakara harita ulin ka tempat kitu. Atuh meuni lungse kaayaan awak teh. Kawan tu tas nyorang tanjakan nu sakitun tekna, kesang ngucur maseuhan awak. Ieu beunang teh Abah. Pokna si Ambu berjeng terus ngusap beungeut. Ayo, jaya ka mamana si Agi mah. Unggal poe ge aya we di bumi. Sabab sok loba se mah nu rek minta tulung. Yuk urang deuketan. Duanana ngadeuketan golodog imah Aki Tohari. Terus ngajanteng didinya pok si Abah Oban uluk salam. Bedasna kerda ngarah kadengieun ku Aki Tohari anu geus kurang reungeut. Tekung silila torojo si Aki Bijil belak mukakeun panto bari jeung jegoh batu. Lol keluar mencerong kau datang. Mage atuh geuning. Ieu teh si Abah ieu din. Muhun Ki, abdi yo bade ngadeuheusan kaki aya peryogi. Ya patuh ka jero. Bus Bah Oban teh ka jero. Dituturkeun ku Ambu Yuyun gek dariuk dina palupu. Rada rineh ayeuna mah teu capek teuing cara tadi. Ambu Yuyun gawena raratere nempuan kaayaan imah Aki Tohari. Nu tetela estuning lowong teu loba parabot. Dina bilik teh ukur aya lampu tempel ngagantel. Di pojok kenca aya meja leutik geus reyon. Ari dina sisiku aya dudukuy nyungcung geus rombeng sisina. Lian ti eta mah eueuh naon deui.
Ngaduka teuing ari di kamarna mah. Da teu katenjoeun ku Ambu Yuyun. Ari Abah Oban mah teu loba pamolah. Harita teh nyarande kana tihang peupeureuman bangun tumanina ngaleureukkeun rasa kacape. Sabot keur kitu trojol aki tohari nyampurkeun deui. Mawa cai enteh dina kandi jeung wadahna dua. Nu jijieun tina batok kalapa. Song lebikeun ka semahna bari ngomong. Abah jeung Ambu teh jang tuhanaang. Memeh naon pekeuleuh heula kaynya. Lumayan tinte diis. Cek si Aki bari geek diuk ngajemprak sila ipis. Ayo nyuhun Ki. Lara sanaang adu teh yo. Cek Bah Oban terus cirilik nyicikeun cai. Rot diinum kitu deui Ambu Yuyun. Aki teh asa reuas kedatangan ku si Abah wayah kieu. Ngadeg aya naon pikeun saeuneu teh. Naya kasulitan salila usaha eta kumaha yo. Aki hayang ngadenge kana kayaan si Abah. Dan disabrak menta ka Aki can aya bejana deui ning. Yo nyeta Ki. Langkung ti bayuna duit teh na jadi hapunjen. Rumaos joledar cenah pangan kaki. Sanes teh emut nanging adu teh repot ku padamelan. Hah, Magi aya barekah Ki. Aya hibar pangdoa Ki. Di saprak wangsul ti dieu teh harita usaha abdi teras majeng. Modal pamasihan ti Aki ngarekahan. Nu akhirna usaha abdi aya dina kasugemaan Ki. syukur. Nyanging Tapi naon Abah? sia da kitu geuningnya. Ngaran-ngaran usaha sok aya we bare bedanana. Sok aya we halangan harunganana dengan guluyur sakumaha nu dicita-citakeun. Dia kumargi kitu abdi tengah aja jumuheus kaki. Bade mundut bong bolongan di teki. Ulah kaget Abah. Memang gitu di alam dunia mah teu boleh aya bare bedanana. Aya we halangan harungan mun jalan teh mah teu ngabulung-bulung bari lempeng sok aya pungka pengkolnya. Mohon kitu Ki. Jeung sok aya cucuk rungkangna. Mohon. Nyu nganggokan boh dikenca boh dikatuhu. Tapi kena bah kudu susah-susah. Deja mah geus biasa. Ngan urang ulah cicingan. Kudu ikhtiar pikir biceunan eta panghalak cicik. Ayana omongkeun ka Aki. Nyaha mangrupa naon panghalang nu ngagokan ka Abah teh? Cebi laki. Aya manusia sahulu. Masih kena tetangga abdi we. Nunggus kumawani ngagokan kana usaha. Malahan mah kawas-kawas rek jadi cucuk rungkang salawas nyata si welek. Jiganya mun teu buru-buru dipotongkeun mah moal bulung nyuga ka abdi teh. Kitu. Mohon. Terus? Ya ieunya bade dijelaskeun dejentrekeun jalan-jalanna kieu-kieu. Kisahkeun ku Aki di Bandungan. Barabat Abah Oban ngadongengkeun kaayaan di lemburna. Utama pisan mah nu aya pakuat pakaitna jeung bapana Nyi Icah. Didongengkeun sajalantrahna. Malahan mah leuwih ditandeskeun. Yen eta jalma teh mika ngewa ka Abah Oban ti baheula keneh. Ya kitu dongengna teh Ki. Tapi dah ning sahulu mah teh hese tu Abah. Tapi hayang kumaha ayeuna atuh cik. Jelaskeun deui ka Aki ngarah puguh mikiranana meureun. Bah Oban teu buru-buru ngajawab. Kelah ngareret ka pamajikanana kawas minta dibantuan mikir. Nah hareup dikumahakeun bapana Nyi Icah teh. Ari Ambu Yuyun surti pok ngomong kalawan Daria. Manggawe nyangakeun ka Abah, abdi mah moal pipilueun. Ai maneh mah. Apal ngurus sauyuna nanon ge. Kudu ngadukeun kayaan kahayang duaan. Tuluy cokot nu panghalena. Narek dikumahakeun. Duka atuh Abah kumahakeun. Pokona mah ngelingan we kana putusan ti Abah.
Anu penting usaha urang ulah kaganggu ku manehna Abah. Heula dua kitu mah. Ceuk Bah Oban. Terus ulang mikir. Jangkrik istreang ditemalan ku ciang-ciang. Mapaesan alam burit harita. Di hiji imah di wewengkon Gunung Asepan. Akito hari harita ente ngaberen. Manehna mah kelakah melenyun udud padudan hasibna mulak minuhan rohangan. Kaambe bau bakomolek matak lieur pikeun anu teu biasa mah. Ari panon mencerong kaluar nempokeun hayam jago anu dikurungan kuranggap. Teu kungsi lapok Bah Oban harita. Ieu ge. Ya jung-jung si eta ku melendang kene di alam dunia. Hati abdi tetep we gegebegan. Nyaon sababna lantaran manehna bakal terus-terusan ngahihiledanan kana usaha abdi. Da kulancan kitu carana mah mangganyangakeun kaki. Pokona mah si eta sina eureun deh ngaganggu ka abdi. Tak kitu we. Ya pogo ay kitu mah tu Bah Oban. Aki menten upah ti sakecap tapi kaharti. Upamana bae ditakol, dipupur, diciwit, atawa dileketek, peke pilih hiji. Dileketek mah ukur getekun. Diciwit modal ukur nyeriun. Dipupuk ukur liurun, ditakol ukur sosongkolan. Abdi mah yang sina eureun hirupna di alam dunia podaran gitu. Tadi kitu atuh. Hakeun ku aki dipijaankeun. Tapi alus nama orang leketek ke heula mun geus getekeun kege bakal pusingeun nu akhirna sah tidunya kumaha lamunnya. Ya. Nyangakeun kaki lah. Asa kieu we di mah tujuan abdi kahon kaki. Bakal kahonta lah. Tapi tanggung jawab aya di abahnya. Daki mah sakada jadi tukang lantaran. Geun. Abdi lah nu tanggung jawab. Kitu mah. Baba Damian, Bah Oban jeung Aki Kuncen rengse tepi kadinya. Tujuan Abah Oban geus disanggupan ku Aki Tohari. Ari sabab Aki Tohari oge moal ngantep ka Bah Oban anu usahana aya nu ngahihiledanan, utamana diganggu tina urusan muhit kabago. Direakeun, diucah aceh kadu sejet. Bah Oban kacida bungaheunana. Lantaran nya eta pisan anu dimaksud ku manehna ge. Hatena moal ngarasa tentrem satungtung aya keneh bapana ni Icah mah. Anu sok ngaganggu jeung nguar-nguar kabalarea. Majarkeun teh Bah Oban teh munjung muja ka Bagong ngajan heueuh oge embung aya di uar-uar kitu mah. Satulina Abah Oban jeung si Ambu uplak ngobrol diladenan ku Aki Tohari. Naon bae anu tanyakeun ku Aki Tohari diterangkeun. Late poho. Yen harita teh aya di Gunung Asepan. Poho kana kacape, poho kana kasieun. Kabebenyokeun ku obrolan jeung Aki Tohari. Satulina mah Abah Oban jeung si Ambu uplok ngobrol diladenan ku Aki Tohari. Kira-kira pukul 11 weting, anu ngawangkong karek eureun kakara tunduh kerasa tiris, kawantu di pagunungan. Angin leutik meloncor tidak sela-sela bilik, niupkeun ras hawa tunduh ka lutiruan. Bisi gitu mapek gerak sarare kadinya. Ngenawayana di aki mabataya kyo. Hitung-hitung tirakat we. Ya ulah ki. Sayana we lah. Ceuk Abah Oban goreda ngagoler dina palupu. Ambu Yuyun ngarengkol gigireunana. Muni murungkul jiga kuuk kasiksa ku hawa peuting nu kacida tirisna. Alam di luar gandeng ku sora jangkrik jeung cari cangkas. Di kajauhan kadenge Surabul jeung Korea malah sok kadenge aya orai sanca disada. Kakak kokok mata keueung. Gublag geblik di bibir imah sada aya nu leumpang. Terus ngagilisir kana bilik reuih bulu pundukna Ambu Yuyun muriding. Sirah mubus ka dada salakina, bujur rampodan sieun aya anu ngrobot. Geun nya lain geura hees atuh. Sare kumaha petana tiris atuh Abah. Jeung sieun tah dengekeun ku Abah. Aya nu gigilisiran kana bilik, jeung aya nu geblag-geblug di pipir. Ambu Yuyun oge ngaharewos ngomongna kitu awakna ngadegdeg. Keur mah tiri ditambah ku
Rasa sieun atuh bugu he beuki parna. Ulah bajing pikiran atuh ambu. Di dieu mah aman mau aya naon. Aman-aman 7 mulun. Sieun kami mah. Jek Bah Oban teu ngomong deui. Da kumaha atuh anu sieun mah? Teu bisa diupah apeh, teu bisa dibebenjokeun. Tungtungna atuh jarempe deui. Ting purungkul di tengah imah merangan hawa peuting nu kacidati isna. Ambu Yuyun nepikeun ka ngeroktok gadona kawas nu kabulusan. Leungeunna oge nepikeun ka ngadegdeg. Di landeuh aya nu sada kekeakan, garapa kawas aya manuk kana suhunan. Terelek-terelek aya nu terelekan dina kenteng, celik kana panyaweran. Muni asa atra kadengina ku Ambu Yuyun mah. Di pipiri sada aya nu hos-hosan, kadengina asa deukeut, asa topokeun kana ceuli Ambu Yuyun. Puguh we, nu sieun teh beuki sieun. Tungtungna mah ngorejat hudang, wak lieu kawas aya nu teangah. Yun, ka mana deh? Sieun Abah tadangu ke di luar loba nu disada. Ajukeun bae da di luar. Geraheun da sieun mah anger we. Sieun Kudu kumaha tuh? si Aki goyengkeun Abah. Ih, jawani abah mando. Cek Bah Oban terus merungkut bakat ku tiris. Ari Ambu Yuyun ngadegdeg lamun ti barengah bakal sidik, bibirna geunteu katiisan. Ambu Yuyun ngahuleng lamun ludeung mah mending keneh balik harita. Da puguh asa kasih cak cicing di imah Aki to hari teh. Sare teu bisa, sabab teu kuat ku rasa siris. Palupuh teh menikeun katiis camewek. Katambah ku angin anu terus-terusan ngahiliwir, meloncor na conggang. Muni asa tembus kana sungsung balong. Sabot ngahulang kitu gerut di kolong kadenge deui sora anu aneh. Malahan mah karasa aya nu ngageduk kana darurung. Palupuh oyag-oyagan atuh puguh Ambu Yuyun beuki sieun. Tungtuna mah ngarontok ka si Abah. Abah, kuring mah teu kuat sieun. Aduh nya deh. Ieu tunu abah tio. Bah Oban jengkel hatena. Ngadenge pamajikan kitu petak tungtuna duana ngajaran tuli tengah imah. Telemek teu nyaret ngaharuleng we ngeumitan alam peuting. Kira-kira jam 1 peuting kadenge aya nu jejeritan jeung tulung-tulungan. Kadengina sada sora-sora awewe. Gebeg Bah Oban leuwas. Celina asapana jajantung Ratu Tutunggulan. Hatena sumeblak wae. Ras inget kana mangsa cekap. Waktu cukup. Cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah enjing. Mari di baris naratas bagian anu ka-18 tina mangsa teu acara anu sarua. Hatur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun kasareana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.